Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Manuk namun saya kieu sih, Bu. Nya nyata ieu Di teh. manuk naon ieu teh, Bu? Kenari sanes? Nya manuk kenari ya teh. Mereka yang meser kemarin 2,5 juta ya teh. Ini awis geuningan. Nya awis ya teh nyata. Nya alit ge awisnya ari Ya. burung saya kieu mah manuk saya kieu Ya. mah da meureun baceona, Bu nya. Iya mah baca ono ge. Lain Ibu resep Lumayan. manuk atuh, Bu nya. Resep abi mah kana manuk kebelaan di peser 2,5 juta. Oh, mohon. Atuh ujang teh. Teu ti mana-mana. Bukan abdi teh ieu. Sanes kieu abdi teh bade aya peryogi, Ibu. Pak Ibu, itu kan Ibu jajahnya. Nuhun. Bade aya peryogi pisan ieu teh abdi teh. Yogi naon kitu jang? Biasa, Bu. Dan beneran ku abdi ge da moal lami-lami teuing. Nah, moal naon lami-lami biasa teh lami-lami teh puguh jujutanana Nya naon. bade namut acis. Mau 500.000. tadi atuh ngawangkong teh Oh. namut acis gitu menilo ulat belit nanya. Seueur mun Ibu mah acisnya. Terus dipasarkan kana manuk. Teu percanten piraku udah pasti aya sasana meureun Ibu teh. Teu gaduh boro-boro kamari belaan maksakeun ieu manuk 2,5 juta banding ku resep kitu kana manuk ibu mah. Oh, dikinten teh gaduh gitu atuh teu 500 ke 200.000 tulungan abdi. Nya kana naon atuh ujang. Atunya peryogi we abdi teh. Bu, Sok model ujang mah butuhkan ini ujang nu ngora keneh kuduna nu seueur acis. Ieu kana naon we atuh usaha dan mah. najan ngora najan tos kolot ge aing ngora ge ai teu gaduh mah teu gaduh he Bu atuh. Ah, ujang mah berarti kedua usaha. Bade masihan moal Ibu teh atuh ieu teh. Moal, aing mah masihan mal merek sia. Kaju bantok ah. Jor nginjem duit jika aing ka dia. Dabak dia dibayar 2 poe paling lama ge. Bohong ka mangkukna we geuningan nginjem sabulan watung ayeuna geus sataun can mayar maneh teh. Kitu ukul sanes bohong. abdi meureunaan. Nu puguh ge rupana mah maneh kitu. Duh, ka abdi mah teu acan abdi mah. Kade teu ngaku barewokan kitu aing ngaleuna oge. Kitu budak teh nya unyam injem teu puguh. Asa wah sebenar eta mah budak teh nginjem ka aing kanu nini kahayang teh usaha lieur budak zaman ayeuna mah aing mah belaan kumaha hayang manuk 2,5 juta dibalikeun moal najis aing mah hayang urang erek kabaret oge geus sataun teu mayar